Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk susah hiji lembur. Mereka mana curang? Mereka ditu tuh metakan kamalir ke kidul mah saat wae. Oh, meren ku orang ditu dipenep dikasawahkeun. Harum meureun heuh kitu mantak ayeuna arek dilongok teu lage. Kenaon atuh ce di dinya? Keur ngarit boga parebeun muning 3. Oh, sok heula atuh nya. Ieu. Heula. Ngarit ya ieu hujan. Oh, terus angin meureun. Dek, ngiwana ka itu we yuang diranca. Jauh teu. Henteu deka sakadang dege nepi. Ngaranna ceu. Eka ditu cek ngiwa teu aya saung diranca. Oh, asa sakadang deui. Ayo atuh. Nah, Nya sok atunya. oh. Naon? Ieu cai teh da. Betah teuing siah jalema anu menekan cai teh. Tekakeun saat wae ka kidul. Tah, gini. Iya. Kapangih aya nama kunaon antak di kidul sok saat teh. Ku aing dicocokan da. Hayang apal tah jalamana saha. Rek nyumputan aya nama es ditoong. Nyumputan heula aya nama. Hayang apal saha jalamana sok menekan saya teh, ha? 2,000 years later. Sain masakan dulu. Cik aku sembunyi ewang atuh cai teh. Krik-krik teuing. Eta nya jalamana sok nuntukan kuluhur teh. Manih. Jadi saat ka kidul ah. Kabar. Iya. Awas da mun pangih eta jalema. Duh, ya kudu ka Bu RW, meh beres masalahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh asal ruas kieu? Bade ukun anteur ka Bu RW. Bade mereskeun masalah sareng Cuuroh. Tuh da habis sieun dipegat ku Cuuroh lamun ka sawah. Oh, mun tuh kelanya bade nyanakan teu meula.
Assalamualaikum Bu RW. Waalaikumsalam. Aya naon ita sama nira luas dieu? Mangga carali keula di dieu. Ibu RW, abi teh gaduh masalah. Tadi abi teh nepi ka kendit tajong ku Ceuroh gara-gara masalah cai. Sawah di sini pegat ku Ceuroh. Kunaon mimiti nama tak itu? Ada teh susukan. Terus aku teh dibukakeun pulungan teh dame ka sawah abi. Lain nu menetan saha cekurang teh inu menetan dibuka we ku urang teh. Ipek mah aya Ceuroh teh cenah. Cek kana teh dibukakeun, nya kaki dul teh saat. Cenah kitu bekesieun aya teh buka sawah teh. Sok we urang mah aya nama urang bandantenkeun. Sok heula pilari heula Ceurohna. Di mana? Bukan berarti teh langsung numpat, da sieun ku Ceuroh. Apal tuh tadi mantak cai kaki dulu saat dipenet ku Cemiah. Kapanan ku urang teh tadi arintip di Cemiah pagaweana kitu teh. Saat pada majalah kitu mah tuman. Heuh da engke mau numpang hek di kadek sukuna. Kok itu Gunung Araya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Ceuroh, punten itu sorbu RW. Oh, siap. Yuk atulah Cianjur ka ditu. Hayu. Mau lah ya kalapa? Wah, atuh nanahaon. Panjang mah hidup sirahna. Lah, geus we, mawa ieu we hungkul. Yap. Ya apa tuh? Kumaha Bi? Aya Ceuroh teh. Aya itu nuju di jalan sareng Ceeje. Kok itu Geuning Araya? Oh iya jalan mana teh? Ayeuna mah urang riungkeun ulah riweuh sigah kieu. Tah Cemiah, fokus apal ti jam 3 mah bagian kaki dul cai teh. Marehna ti isuk-isuk nepi ka jam 3 mah nya menit teu mahi. Ya santai atuh Ceu, ayeuna mong serahkeun ka Bu RW. Nya ayeuna mah urang bagi-bagi we ti enjing-enjing dugi ka jam 3 bagian Cemiah, ti jam 3 bagian Ceuroh. Sok ayeuna mah silih hampura we ulah pas nadi. Ayeuna mah hampuraan. Proses pemenuhan karung serta candi damel film minuman heula anu engke teu loba ngarit